Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa patepang deui sareng simkuring jejen dina warta ngeunaan tomat momotaro dibudidayakeun di Lembang. Tina ngaranna geus bisa kataksir yen tomat momotaro teh lain asli tomat ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuhna tomat momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu ngaluyukeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Tomat momotaro di Lembang. Tomat teh beda-beda tu rea rupana. Disagedeungeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda tea nyaeta tomat momotaro hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang. Tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayureun atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung. Pikeun bibilas satu tas dahar hargana kawilang murah. Bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Langesari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuyak ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibanda pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul di leleuweuk Lembang. Tomat momotaro bisa tubuh kalawan hade. Samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Sana panen mumu tomat momotaro teh henteu bisa sangawayah. Kudu luyu kana aturan sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Kitu wae warta ti simkuring mugia bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.